Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparing waktos ka urang sadayana. Mula-mula kuring hayang ngedalkeun hatur nuhun ka ibu guru sareng sadaya rerencangan anu geus masihan kesempatan kuring pikeun pidato dina beunang ieu. Hadirin hormatan sim kuring, nonoman atanapi pamuda teh sok disebut generasi emas. Kunaon disebut kitu? Marginya pamuda anu bakal nulikeun kahirupan kapayun, ngagentos generasi sepuh. Kanyataanana seueur nonoman urang anu geus ruksak memeh anjeunna jadi dewasa, leuh kembang muguran samemeh mekar. Di antara anu jadi sababna aranjeunna kajiret kana narkoba. Padahal urang terang sekali anjeunna kajiret ku narkoba bakal hese ngobarenana. Ku hal eta taya jalan deui pikeun urang keur lepas tina jiret narkoba. Badan Pusat Statistik nyebatkeun yen rata-rata umur orang Indonesia teh 63 tahun. Mun dina umur wewelasan atawa 20-an tahun urang geus kajiret narkoba, hartina urang geus ngamubadirkeun hirup. Leuwih nati eta saenyana urang geus ngamubadirkeun kasempatan pikeun milu ngabagjakeun kulawarha, milu ngamajukeun bangsa sarta milu nanjurkeun agama. Sabalikna, lamun urang geus kajiret narkoba, teu kurang teleuwih saenyana urang geus jadi runtah masyarakat. Ku hal eta jelasnya kuring teh urang kudu jadi generasi anti narkoba. Pamuda anti narkoba sadar yen dirina boga kasempatan pikeun ngamajukeun bangsana jeung nanjurkeun agama. Pamuda anti narkoba sadar embung jadi runtah masyarakat. Hadirin hormatan sim kuring, di antara masalah nu disanghareupeun ku urang teh nyaeta lobana gogoda ka nonoman nu untukna nonoman urang tigebrus kana narkoba. Di antarana dicontohan ke public figure atau selebriti nu ngagunakeun narkoba. Harapan urang tayaloan saha bae kudu ngalawan usaha-usaha nu bakal ngarusak nonoman akibat narkoba. Urang generasi anu sadar yen hirup kudu dieusi ku gawe rancangan, hirup kudu dieusi ku amal soleh. Hayu perangan narkoba. Rupina cakap sakieu bae pamapaktu sim kuring. Hapunten bilih aya basa nu kurang merenah kademuna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.